Gusti hirup dan kiujur aing sih. Usaha gagal bae. Aing sugira sugihna aing sidang kieu. Boga bebene putus di. Nu bener pisan beben. Disayang-sayang putus di. Duh. Apa aing milon jadi jama bae? Itu tangkalan gede biasanya jama suka minta hadiah. Hadiah bae kudu ya, bagus lah. Hadiah bae lah. Mbak, duh, kumahanya caranya ya? Cara mentana kumaha ya? Oh, gitu ya. Hem kibuyut. Di kamu tadi boga pamenta. Hayang sugi kibuyut, hayang sugi. Hayang boga rupiah nu geulis ka kita. Ah, kibuyut. Ampun bang, ampun. Ayan naon siya. Ampun bang, ampun. Orang kadi boga pamenta bang. Pamentaan naon siya ka aing. Hayang sugih bah, hayang boga rupiah nu geulis. Bisa eta mah enteng tong. Siap bakal diijabah ku aing. Tapi engkenya 5 tahun deui. Jadi 5 tahun deui bang. Jama menta eta tong kudu sabar. Terus kumaha ieu bang? Soal menta mah eta gampang, tapi sia encan mere sesuatu ka aing. Endi sasajena? Endi. Aing hayang kopi hideung, jeruk, dan saayana sia gablek duit tah henteu. Kami teu boga duit. Jadi sia eta jamak pangmelarat ngangnya. Dasar sia teh jama males. No sia balik ti heula nyokot sesajen jeung aing. Sesajen heula nya bah. Nya atuh tong. Nya geus bah urang nyokot sesajen heula. Nah. Aya bae eta jamanya. Tapi benernya tuh nya bakal mau sesajen eta jama. Bang. Sesajen aja kita ya bang. Bagus. Jadi orang 5 tahun pasti sugih bang. Acan kene toh. Dan
Sirah abah. 5 tahun deh. 5 tahun deh. Pasti sugih bae tuh, Bang. Ente masih angger melarat kene. Iya, abah sugih nah. 5 tahun deh. Saya pasti sugih, Pak. Ente masih melarat kene. Sepisan. Oh, kurang hajar sih. Oh, kurang hajar sih ya. Jama. Awas. Oh, ajik jama. Ajik jama. Kurang hajar ya aing dibobodo. Duh, aing duit eueuh deui kalau jeung meuli sasajen. Kurang hajar jama.